Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Muhammad Ekal Fatir. Dinten ieu Abi bade ngawih kawih basa Sunda. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Sapopoe kade lali sasauran basa Sunda kaindung jeung ka bapa kalancik jeung ka adik sing tarakti bari hade budi basa Sunda basa Sunda basa indung urang Sunda di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing giatna hormat diajarna diajar basa Sunda diajar basa Sunda titenan dina kamusna ka koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep taman maca buku Sunda diajar basa Sunda diajar basa Sunda ditekan dina laguna apalkeun haleuangna sing bentos kalimana resep taman ngawih lagu Sunda